kajak jaipongan. Nah, meni gaya ini si Salin mah. Jika bandar lah, anu penting mah hiburan orang mah. Jika bandar banget jika bawang berem kembali. Karpi ya. Jika buruk sudah penting mah hiburan. Hiburan urang mama. Ngahibur panganten, ayeuna dihibur ku wayang golek. Pan enjing mah panganten ngahibur anjeun ngawayang kulit. Benar ke wayang kulit. Alah. Ceplok penting kana beung ya. Ulah tadi kenangan era deh kah? Akang teh palai di kenangan. Puguh Lamun palai di kenangan akang mayar ke tukang kenang rape. Oh gitu. Jadi lu mau dibayar sama gua? Ya iya dong, tukang kenang kan capek. Berapa duit lu? Maksudnya berapa duit teh kumaha akang teh? Gua harus bayar berapa duit itu satu belekuknya? Seperti apa? Kan tepak iya kan. Macem. Kalau di Jawa Barat kan jaipongan. Jaipongan, tepak kenang macam-macam. Jaipongan kan macam-macam, ada bangpak, ada bangpong, belekuk. Oh betul, seperti. Ada bangpak, tulak bantingkeun. Mundur, maju, nyangigir kali itu, blak tingpong, belekuk, nah gitu. Nah, sablekuk itu sabaraha teh? Murah Kang 20.000 sabelekuk. 20.000? 20.000 sabelekuk. Oh sakitu? Tah sakitu teh 20.000. Lamun 2 kitu? 40.000. Lamun 3 kitu? 60.000. Lamun kitu na ngarecek? Kumaha loba ngabelekukna tuh Kang. Kari ngitung panderi. Heeh. Dar meuli dewek 80.000. Nah, saya tik-tik teh atuh 4 belekukeun bener Kang. 80.000 teh sabaraha belekuk teh? 4 belekukeun nama wareg jiga nama. 4 belekuk. 4 belekuk. Heuh 4 kitu? 4 kitu mah Kang. Heuh lamun ngeunah tuluikeun. Duit panderi. Heeh. Der sia. 4 belekukeun 80.000 euy ngan 3 belekuk sapeuting sok bro. Dulang kanting. Mundur. Maju. Daksing. Bulak. Gus. Sudah. Nges hantem Nah teh dituluikeun sia teh. Meulina 80.000 kukuring dibere 4 belekukeun hantem Apan dina MOU Memorandum of Understanding dina perjanjian kesepakatan iya, cek dewek lamun ngeunah tuluikeun. Dina perjanjian teh 80.000 belum ada lanjutannya. Teu bisa kuring Matre babatok sia mah. lain matre kuring mah neangan belekuk teh waduh ribu hese Mapai jalan satapak ngajog-jog ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing tumpak ojek amu sok aing ngaborong ayeuna mah sabarahaeun ngaborong teh ngaborong aing meuli 3.430.000 sok wae Kang. Jadi 140 2,5 belekukeun ayeuna mah lempengeun lamun 3 jutaan sabaraha belekuk 150 belekukeun namun diharare. Wah anjir loba teuing mending pecakan heula. Aing sieun kana cangkeng Mending pecakan heula. Paduli aing mah sia balik ti dieu sugan ngoronang we. Dar sialah 3 jutaan. 150 belekuk clear. 150 belekukeun. Dulang kadi. Mundur. Maju.
Bulog. Tenang ya dah lombanya. Bulog. Aduh. Kudu make gaya tuh. Bulog. Aduh. Kerjek barbot. Dut. Ya, lulus tur itu. Nah itu loba kreasi itu gitu. Palingan cek pemerintahnya ulah jet set. Oh, Banyak yang ditawarkan belilah kemampuan. betak Cek Rasul oge ulah kaleuwihi. sigar tengah. Sabab pangeran tersepen ka jelema sok kaleuwihi. Udah bener tuh teh. Ulah loba pamolah lah. Alah aya kitu geuning. Tuur tapi kalau tak letek. Lulus tur. Heeh. Aduh bener mau lah. Ini ganteng. Jeung jangkung euy kesalin mah tinggal ya. Meningat Oh, pandek ngigal aing nya. Nah, rek ngigal teh nyarek ke beng-beng kawas wayang kulit teu bisa luak lieu. Heuh wayang kulit kieu kagigir kieu. Wayang ki mantep gitu teu bisa luak. Wayang entus kieu. Teu bisa lurat leret. Wayang Ki Mantep Sudarsono Kunjo. kieu kagigirnya. Lamun mun bisa. Nyemahna teh gini wayang kulit mata. Lamun mun bisa ngahaleuangna teh teh. Wah, eta. Bumi kuncang ganjing langit klap-klap katon. Oh. Oh. Si. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo papap talang Asep Sunatan Sumanto. Coba mo. Pakai jeung Sumanto jauh-jauh itu. Ya yang ngetik deui ini. Asep Sunatan Sumanto nya pogo da aing teh orang kanibal goblok. Pandai di Jawa Tengah mah di ditu di Jogja. Jogja Solo. Kuo Di Solo. surep toto pitono hanengi Kang Kaiko adi dosa purwo. Ya Mas Eko. Raden Naryo Brotoseno Mrojol Morkononon. Kolor merosot dosa nolo bool nongtot. Banyak goblok di wayang Jawa ya gitu. Ampun. Sok aja Dodi. Alah, sok ayo punya. Ngelawan wae dah si goblok muka aing teh. Alah. Para runten aya ka sadaya nya. Mangga para lunten akan namanya ngiring kaul ka panganten. Nyangakeun ka urang Cibendung. Nayakan nyarangan sadaya iringan
tadi deh. Lagi sebelah di Banjar Pangrambes kena sasesa Babdi aroma ganjar nyaramat kesatayana Allah merengkel ada suku nepi ka ngacung gitu mah sampai kerasa lindain paparan ini kawas buruk gawane-wane ini Salinde aing ah. salindai kayaknya Jika kesenian buroknya. buruk wane-wane gitu kan Iya, burok mandinya 3 sari.